Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring Ujang Combro. Saperti biasa, dinu danget ieu sim kuring bade maparkeun deui caritaan dongeng bahasa Sunda. Pikeun anu janten judul dinu dongengan ieu nyaeta dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan Tampomas. Mangga atuh nya ka pamiarsa wilujeng ngadangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan Tampomas. Teu karasa geuning hirup teh geus nyorang mang pirang-pirang mangsa. Nu teu acan kasorang teh ukur legana sawah jeung lobana pakaya. Sakuduna mah karandapan. Ngan geuning obahna jaman teh lain perkara nu gampang. Seug komo kadiekeunana, nu beunghar beuki beunghar, nu malarat beuki malarat. Dirasa-rasa mah tuluy guligah hariwang, haringhang. Sakaparan-paran nutur-nutur indung suku. Mapai-mapai areuy jeung catang. Jog anjog kasusukan Cimalaka harita. Medal kahayang kungsi nyarita. Nalika gelar dina embun-embunan Tampomas. Mangsa panon poe mimiti meletek. Sasatoan reang patarik-tarik nembongkeun sora genggerongna sewang-sewangan. Mapag langit nu mimiti caang narawangan. Panon poe terang mentring hawana teu kungsi saab. Da ieuh ku tatangkalan nu pajangkung-jangkung. Dibaturan ku ngerelekna cai walungan nu marengan kana hariring. Dangding saban jalma nu reureuh di dinya. Mangsa panon poe lingsir ngulon, sinar layung sumarambah lalambakan kana jero dada. Sumedang, keur sumedeng, Nanjung Raharja, rahyat walagri kahibaran langit malela. Pon kitu deui Tampomasna estu agreng ngajul mega di awang-awang. Ngan bae kiwari ngamalirna cai teu sawening carita bihari. Lele, kehkel, jeung tampeleng geus teu kaciri silih gonjak riak-riakan dina cai ngembeng batu wahangan. Da nya kapan kiwari mah gulidagna cai tigirang kahilir teh sabari ngigelkeun saban kokotor sarah. Awor jeung leutak balukar tina erosi da tatangkalanana di taluaran. Kitu deui hejo lembokna dangdaunan geus teu katara atra. Estu angkeb dihembosan angin ku nyiliwuri. Ngawujud kebul jeung haseup anu ngelun tina saban corobong mesin gilingan batu. Silih tempas jeung sora knalpot truk nu pilih genti ngangkut keusik jeung cadas menang natah. Salengsengna sengit malating geus baganti jadi hiukna bau rurujitan tina runtah di tempat pembuangan akhir. Tampomas nu dikokolakeun ku pamarentah. Sajongjonan ngaheruk nenjo kaayaan alamna ge geus sakitu ruksakna. Tapak ngagadabah boa ieu cukang lantaran kahirupan beuki harengheng teh. Ngalamun wae mang, ceuk salah sahiji tina rombongan nu nyoren bedil angin. Rombonganana 5an, nu 4 mawa bedil anginna. Nu saurang ngagandong kurung manuk badag.
di karapan ku baju partai gambar presiden nu daglub dina pemilu tahun kamari. Ngilu leureuh sakedeung nya Mang. Oh mangga tembal kuring di marana Jang. Biasa weh ngalamanuk lumayan aya meureun menang 100 mah cek inyana. Karena onjang ngalamanuk leutik mani loba kitu tanya kuring. Ah biasa we Mang neang seureun sabenyeureun keur bodak jeung indungna. Engkena mah dijual di pasar 2.000-an cek manehna. Atuh beak meureun manuk dialaan sakitu lobana mah Jang. Cek kuring sabari kerung. Kumaha deui atuh Mang? Hirup zaman kiwari mah kudu sarua ngakal. Kapan mun henteu teh di imah moal ngarih. Tibatan teu ngabayuan kanu jadi anak jeung pamajikan. Nya mending kieu we. Cek nu moro bari neuteup hareupan semu rempang ka jauhna. Sok menang sabaraha eta teh sakalingala? Tanya kuring. Ah tara puguh Mang biagengan menang saeutik. Da keur aya nu nuar kai di beh tonggohna. Ganeng ku sinso temalna. Bet dituar kapan eta teh kawasan hutan lindung? Kuring nanya deui. Ari mamang, kapan cek kami ge daripada hirup teu nuluy? Nya sapinter-pinterna urang we. Antuk nama. Da kumaha atuh Mang? Geus zamanna nembal semu kerung. Nu moro amitan. Kuring anger cicing neuteup seukeut ngantaina trek lir kararange ti beh lebak katenjo bak beko ngajumpalik tina gawir. Tapi taya nu riweuh saukur saleserian. Hanjatina pangdiukan kuring nyamperkeun ka lebah nu rame. Kasampak tukang natah keur nyaraneh handapeun tangkal kersen. Warugana duuh ku kesang awakna teu dibaju. Hideung lestreng kapentrang panun poe ereng-erengan. Sabaraha taun damel di dieu Mang? Ngitembeyan muangkongan. Aya meureun 20 tahunan mah. Mulih ti mana temalna? Ah biasa we Mang luntalan tok ka dieu tambah cicing di imah batan dicarekan pamajikan. Si Amang tuluy nyerenge. Ah kieu we kami ge kulinata. Ulah teu ngabayuan nu upleuk di imah we. Da ari upahna mah teu sabaraha kikieuan teh. Saukur nyukupan keur dahar sapopoe hungkul. Keur budak sakola jeung itu ieu mah keukeuh we kudu nyiar deui. Tayohna mah matak tutung kulit. Barabat nembal bari semu ngahelas. Torojol supir ngilung nyuhan handapeun tangkal. Da lain teu hayang neang gadag sejen atuh Man. Kapan lolong krangna nu heureut? Acan eleh ku jelema jero. Acan eleh ku duit. Sarwara riweuh zaman teh di tetenan mah. Jol nembal bari kegeber make anduk leutik. Kapan jadi supir mah? Iyuh atuh. Mang, jabat teu make tangan loba cek kuring. Cek saha ah? Nu matak capena mah upama jalan macet. Asroda potong ban bitu. Acan kudu ngumbah saban sore. Lain teu hayang mawa kenek atuh datong boro upah dibagi 2. Dalah ku sorangan ge kabutuh teh tacan kacukupan. Malah mah ye saumpama aya karuksakan. Kapan jumlah rit ngurangan. Nya kitu deui upah sapoe ge sarua dikurangan. Antukna jadi pahuleung-huleung tiluan ngalamun. Handapeun tangkal kersen. Mikiran nasibna sewang-sewangan.
awak kula dipergasa. Gorowok taneuh nu beuki buburialan ngaluarkeun sajroning eusina. Aya banjero, beusi, sekrup, rantai sinso, timah pelor jeung rupa-rupa uurutan nu teu kungsi dibawa ka lebakeun gunung. Cadasna leeh cara es batu nu leyur ka pentreng panas. Sakur tangkal harerup ting karoceak. Tapak ngadek dina dahana ngaluarkeun getih. Getih beureum ngabayabah. Ngamalir kana wahangan bareng jeung Caah Dengdeng nu mawa rupaning uurutan ti girang ka hilir. Di tebeh handap runtah nu ngagugunung teu pupuguh beuki heuras. Beuki ngajanggungan lir tembok Cina. Cai nu gugudag kapendet ku tembok runtah. Cai beuki ngegulidag. Beuki naek. Truk jeung beko ngagerung muru jalan. Tapi kaburu teulem dina cai nu umpal-umpalan. Sakur pagawe tagiwur. Tuluy ti lelep. Talila ragana kaciri deui. Hanjat tina caah nu kacida. Tuluy ngarapung kakulonkeun. Sakarajep geus datang deui bari ngagotong beurit nu hirup keneh. Ngekeuweuk akta tanah. Rak sukanana di kameja lepis. Make riben. Nginghak hayangeun leupas. Anu ngagorotong beungeutna arambo cuy. Renget ku urat. Kebrus. Beurit nu hirup teh digujubarkeun kana caah bareng jeung akta tanah nu dikekeuweukna. Tampo mas semu nu imut, tapi teu lila alatan sangu. Geus jadi bubur. Pakaya gunung nanggeus dirampas bari teu kungsi molang tarima. Langit ngahinghing ceurik. Amarahna ngajelegur ngawujud kilat nu pating bursat. Puncer gumeter digalentor pirang-pirang. Gemelegerna guntur nu matak tagiwur. Totonden ti hyang kawasa. Tampo mas geus nyedek kana pamustunganana. Tulungan, kula. Kurudak reuas. Kahudangkeun ku sora beko nurek balik ka pulna. Panon boreal bunclik sarap ku layung nu moncorongna nyebrot pisan. Dada masih keneh ngageter ka inget-inget kana kajadian bieu. Ingis kajadian teh nyanya kaalaman. Untung saukur ngimpi. Tapi duka 10 tahun deui mah. Atawa tahun hareup, bulan hareup buah isuk. Tah sakitunya pamiarsa dongeng ti Sim Kuring ujang comro anu ngeunaan. Tampo mas gitu palawarginya. Ieu teh dongeng anu salaresna mah maparkeun carita kahirupan di sabudeureun gunung Tampo Mas anu kiwarina mah ieu teh gunung anu dikeruk wae unggal dinten, unggal tahun, unggal sasih gitunya. Dicandakan wae keusik sareng batuna kanggo naon? Kanggo diical, kanggo didamel bahan material perumahan di kota-kota, di pinggiran kota gitu. Salaresna mah pamirsa. Mung nya kitu akibat tinu pertambangan anu kaleulewihan geuning timbul we sagala bencana di sakitaran Gunung Tampo Mas teh boh anu penduduk nanya sakitaran etanya upami aya musimna panghujan ageung leubet
terus teh kenging we longsoran ti gunung etanya. Itulah akibat-akibat tinu kasarakan manusia, tapi nyangsarakeun manusia nu sajena gitu nya. Ieu mah nu tiasa dipetik tinu dongengan ieu mah ulah dugi ka kaleuwihan tinu berbuat sesuatu teh gitu anu berlebihan teh geuning anu ngalawan takdir, anu ngalawan aturan ti Maha Gusti Allah gitu kan, ngarusak alam. Ya ceritana ngarusak alam lah pikeun nu dilakonan ku jalmi gitu demi kebutuhan hidupna saurna mah. Tapi nya kitu mah kada saimbang sareng penghijauanana nya pamirsa. Bade aya pembangunan di mana-mana oge kada saimbang jeung tatanan penghijauanna oge gitu. Jadi ameh kajagi teu aya deui musibah atau insiden naon gitu. Mung sakitu dongeng ti simkuring ka pamiarsa. Punten tos lami simkuring teu maparkeun deui carita dongeng. Nuju sibuk kalaresan nuju ngojek online puguh ieu ge simkuring dinu pakayaan mah nya. Pakerjaan mah duh ni sulit, tapi nya mun dibalik eta simkuring ge kedah sabar tur ikhtiar lah. Mangga atuh kapala wargi pamiarsa Ujang Combro punten. Mangga dipihatur simkuring pamit lah. Hatur nuhun atos subscribe-na, support-na ka simkuring dugi ka ayeuna nya. Mugi tiasa berkembang ya, teras bermanfaat kanu pamiarsa oge ngahibur. Mangga atuh nya. Hatur nuhun simkuring pamit lah. Amit mungkur amit munduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.